Warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Jessica Clarissa Amanda ti kelas 10 bahasa. Abdi di dieu bade ngadongengkeun dongeng anu judulna Tangkuban Parahu. Kakisahkeun zaman baheula aya hiji putri karajaan ti Jawa Barat ngaranna Dayang Sumbi. Dayang Sumbi gaduh hiji putra nu kacida kasepna, nyaeta Sangkuriang. Sangkuriang teh karesepna moro sasatoan di leuweung. Dina hiji poe, Dayang Sumbi hayang pisan nuang hate uncal. Tuluy Dayang Sumbi nitah Sangkuriang neang uncal ka leuweung. Satepina di leuweung, Sangkuriang teu meunang wae eta uncal teh. Teu kungsi lila aya uncal nu ngaliwat. Si Tumang anjing ngusok maturan manehna neangan sato di leuweung. Lainna ngaberik kalakah lelendean dina sukuna Sangkuriang. Sangkuriang keuheul. Tuluy Sangkuriang maehan si Tumang. Sangkuriang ngabelek hatena tuluy awakna dikuburkeun kusabab manehna sieun kapanggih ku Dayang Sumbi. Satepina di imah, Sangkuriang mikeun eta hate ka Dayang Sumbi. Dayang Sumbi bungah pisan kusabab manehna bisa nuang hate uncal. Pas keur ngariung duaan, Dayang Sumbi neangan si Tumang. Si Tumang tapi eueuh wae. Kusabab ngarasa salah, Sangkuriang jujur ka indungna yen eta teh hate si Tumang, lain hate uncal. Dayang Sumbi ambek. Saking ku ambek, Dayang Sumbi nakol sirah Sangkuriang nepikeun ka getihan. Sangkuriang pundung, tuluy indit ti imah. Sababaraha taun kemudian, eta desa kadatangan hiji lalaki nu gagah tur kasep. Sing horeng eta teh Sangkuriang. Pas Sangkuriang keur lempangan di eta desa, Sangkuriang ningali awewe nu kacida geulisna. Sing horeng eta teh Dayang Sumbi, nyaeta indungna. Sangkuriang pas ningali eta awewe langsung bogoh. Dina hiji poe, Sangkuriang keur lelendean di pangkuan Dayang Sumbi. Tuluy Dayang Sumbi ningali dina huluna Sangkuriang aya bohak. Tuluy Dayang Sumbi nanya, "Eta bohak teh kunaon?" Sangkuriang ngajawab yen eta teh baheula ditakol ku indungna gara-gara manehna maehan anjing. Dayang Sumbi reuwas, tuluy ngomong yen manehna indungna. Sangkuriang teu percaya, kusabab lamun indungna hirup keneh ayeuna pasti geus kolot. Dayang Sumbi keukeuh ngajelaskeun ka Sangkuriang yen manehna teh bener indungna. Sangkuriang teu percaya. Tuluy Sangkuriang ngomong yen manehna hayang kawin ka Dayang Sumbi. Dayang Sumbi embung da soalna manehna embung kawin jeung anakna sorangan. Sangkuriang ambek. Tuluy manehna keukeuh pokona hayang kawin ka Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ngomong ka Sangkuriang yen manehna daek kawin jeung Sangkuriang, tapi Sangkuriang kudu ngajalankeun hiji syarat ti manehna. Syaratna nyaeta manehna kudu nyieun kapal jeung situ tapi kudu anggeus dina waktu sapeuting. Sangkuriang satuju, tuluy Sangkuriang indit jeung nyieun eta kapal jeung situ. Dayang Sumbi hariwang. Dayang Sumbi sieun Sangkuriang bakal bisa nyieun kapal jeung situ dina waktu sapeuting. Tuluy Sangkuriang menta bantuan ka jin
jeung nyieun eta kapal jeung Situ. Sababaraha jam kemudian eta kapal jeung Situ teh geus satengah jadi. Dayang Sumbi beuki hariwang kusabab Sangkuriang bisa ngajalankeun syarat ti manehna. Tuluy Dayang Sumbi neang cara jeung ngagagalkeun usaha Sangkuriang. Kusabab Dayang Sumbi pinter, Dayang Sumbi mawa cempor tuluy dihurungkeun. Tuluy manehna ngagebring-gebringkeun kaen ka arah leuweung. Eta jin anu ngabantuan Sangkuriang langsung ararindit kusabab manehna nyangka bahwa ayeuna teh geus beurang. Sangkuriang ambek kusabab eta kapal jeung Situ teh can beres. Tuluy Dayang Sumbi nyampeurkeun Sangkuriang ngomong yen manehna geus gagal, manehna teu bisa nyieun kapal jeung Situ dina waktu sapeuting. Tuluy Sangkuriang ambek najong kapal anu ku manehna dijieun. Tuluy eta kapal nu ditajong ayeuna jadi gunung nu disebut Gunung Tangkuban Parahu. Cekap sakitu wae ti abi. Hapunten bili aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.